deh sore-sore. Adem ya? Kan juga hujan Cuacanya gini dan itu. Bagus. Apalagi kalau pagi-pagi. Sama. Mah, Di sini ada cowok nggak teh? banyak atuh cowoknya udah kere. Ada Yang gimana? yang ganteng, yang banyak duit. Aduh, we. si Eneng. Atuh mata duitan gitu mah. Selera saya teh itu teh. Yang penting banyak uangnya. Oh. Atuh dah loba banyak. Hayang sabaraha siki? 10 juga gak apa-apa. Aduh, gusti. Hiji bae, 10 pican hiji nona. Kapan satu lagi ya? Kalau Heeh. putus ada lagi. Banyak cadangan. Jeung cadangan gitu. Cih, loba duitan. Dia nu satunya kudu aya KTP segala rupa kayak dipulangkeun. Tidak naonan duit hungkul. Ieu mah milik urang. Mending geus diarah we pake jajan. Biasa, udah ngorek waktu ya depan. Wah, mainan we gitu atuh. Hah? Coba ngorek. Kudu diurut tuh ge mah. Oh, ya kudu dikit. Diasah ya. Assalamualaikum. Salam. Oi, Naon keuting harulang geus kawas embe jualeun? di mana dia? Hah? Di mana? Ulin atuh, budak ngora. Ya daripada harulang kitu mending hayu cuang ulin. Ulin ka mendi aing teh boga duit. Boga duit malih. Oh, Nya teuing duit mah banyak tenang tah. Ye nu kieu duit. Traktir, tenang duit. Urang teh boga tuh dah. Geus ti urang geus tong loba omong penting mah hayu ulin. Ka mana kana? Ning salam. Heeh, nu keur piraling di mana di Cibangban? Eta bener heuh. Di Cibang. Heeh, di Kaplinan. Duit urang mah erak. Geus maneh mau ulah ting mikiran duit. Duit mati urang tenang di bos. Dibayar. Ya atuh heeh. Duit balaga. Balaga. Bener tapi bener ya. Ya atuh teh bener kumaha urang yang malah mungkin ka dieu Bener mah ngajakan aing teh Red. Bener mah hayu asal aya udun kopi. udun. Gampang geus, naon kala cara meot di dieu tuh dah. Tong boroning udud jeung kopi, jeung pasir ge kurang dibeli tah aya mah. Bener perlu buat duit didinya mah. Meureun sakala keur boga duit mah enyes sagala. Akhir eueuh nguyung. Ripu. Ya urang mah hayu wae Red. Urang sih geus aya gitu aya warung segala di luhur teh jabang ngeunah suasanana euy. Hayang rokok naon maneh Ren? Jok emang tadi hayang rokok naon? Nu ngeuna Red. Geus gampang hayang rokok ngeunah mah. Itu kana tukang warung. Heeh. Jang tukang warung lagi kurang dibeli. Waduh. Balaga. Sama duit masuk balaga. Biar baik Kopi gitu. Oh, jeung pasir-pasirna jeung gunung etana kurang dibeli. Wah, malah kagok lah. Lain. Bener ya bener urang mah. Bener heuh ayo. Hah? Udah sampai ngawiwirang kita tangkap itu urang kudu mayar heuh Red. Do tanggal itu mayar sorangan mah naon ya? Nyerakeun atuh geus hayu nya seorang karena wipang mayakeun ka batur. Gengges ya tuh. Loba duit beda. Ya aing urang hayu wae hayu. Oh, geus hayu. Geus beurit pan ieu teh. Geus kalakuekeun man. Ayo Red atuh. Bener dibayar ya. Bener Heeh, meureun bener lah hayu. Tanya. Kesisikan lama motorna. Aya we. Batok lempok awewe. Tuh. Om jeung awewe euy. Oh, Awewe geulis ya, Pak. Woi, Om. geron.
Keur naon di dieu? Ulin. Kamarana. Entar. Ulin sarua ya ge. Ulin. Heeh. Ka mana ulina? Lah jalan-jalan we. Geus gerak ka dieu gerak. Ah, ka dieu bae. Gawat ka dieu. Bung, ka Hah? dieu bae. Dieu oma dieu. Bung. Gawat ka dieu. Diheula. Dieu. Cek ka dieu heula. Bro, gawat ka dieu. Naon atuh? Hese misalnya. Oh, separah pisan. No. Ya, gitu sah. Dulur lain. Dibejakeun. Amal dibejakeun kumaha sok Kan harga. Ah. Geus nomor HP-na. Ayo mau dibejakeun. Tenang duit mah. Bawa ka dieu kan duitna 200.000. Aing masuk. Asal ka dieu ke nomor HP-na. Ke gampang dipentas sok ka dieu kan duit. Asal beunang nomor HP-na we urang mah heula. Kumaha engke we kumaha urang eta mah. Sakuy sok beres. Eueuh deui. Jatuh jong. Oh, sok hayang sekaligus pisan ini mah. Mana tuh nomor HP-na, Be? Ke tenang, nomor HP mah. Ieu mah uang mukanya. Orang HP. Geus kawas DP motor. Wah, Oh, lagi kudu bayar. geus nu penting urang. Mah ieu mah uang muka. Oke, mau nang nomor HP. Aing eta deui. Gampang. Ada cowok tajir nih. Mau nggak? Siapa tuh cowoknya? Minta nomor HP. Ya? Ada ya cowok 1 orang. Minta nomor HP. Tapi ini mau buat uang muka. Ntar kalau Neng ngasih, teteh minta lagi. Gimana? Tapi orangnya kaya nggak Bang? Nah, yang penting mah tajir we duitna. Sebentar, takutnya keret ya teh. Wah, jidana da itu pasti mau pakai nih. Tutup, kayak gini nih. Pin semua di dompetnya. Kalau udah teh kenalin aja deh Bang. Minta nomor HP katanya. Ya udah suruh kesini aja orangnya. Sampai sih. Iya, siapa? Tapi mau Neng. Iya, so. Nah, nu benar. Turun. Ya, makasih ya. Bacana. Ya, emang kita kadi itu be, cenah. Sabar kan kali itu. Sing karakuannya. Heeh, sok. Baikkeun cenah. Neng, Ya, Nah, Neng Tarnawi. eta. ini orangnya. Heeh. Yang banyak uang. Nu tadi nu mere 200.000. Uang muka. mau siapa namanya? Panggil aja Ica. Ica. Iya. Sukarnawi. Oke. Kalau banyak uang. Jajan. Wah, ayo boleh. Ya. Dulu kok enak juga di jalan mah. Hah? Apa yang itu? Udah tingkat satu sang ke warung sate kan itu tuh. Kemana? Di situ di pabrik sawah tuh. Kumaha, lapar nggak teh? Arek, mau? Teteh Arek lapar cenah. Ayo, teteh mah ikutan kita makan aja. dulu Yuk. Yuk. Mana? Iya, guys, ayo jangan makan-makan itu tuh. Di mana? Di warung sate. Itu. Nah, di Arek cenah. guys, ayo. Yuk. Durit manten dah ya. Yuk. Ya buatan moal. Kuatnya. Jaga kan? Tenang, traktir. Nah, iya, iya. Oh iya. Aduh. Oh, ajakan ke warung sate. Nah, iya warung teh. Oh, hanya Karaan teh. euy, nyete. Rek nyata rek naon sok bebas. Neng, Oke, siap. Rek ngopi. Sate, baik sate. Bebas sok pesan. Bener. Bener. Kopi lah. Kopi. baso. Hah? Baso. Bebas. Neng yang Di mana? ayam deui nya. Ya, cicing lah ya tuh. Kang, sate 3 porsi. Cicing ngelara dia. Bos. Cicing lah ya. Ayam geprek, Oke. pulsa, Siap. isiin ATM, Terus?
isiin hati aku ke hati kamu. Boleh. Boleh cenah. Cicing, anakku sama di tukang. Sama Wih. Adit. Kalian saya pulsa ya, bos ya. Hah? Pulsa. Pulsa ya isi. Anu sabaraha? 100. Bos ya. Orang kaya. Ih. Mau apa lagi Neng? Jangan lupa ATM isi, Neng. Saya nu sate seberiji. Saya mah kopi. Kopi saya cenah. Bakso, mie ayam. Neng, Pak, saya mah mie ayam, bakso, ayam geprek, lengko ayam. Wah, liar ditulis we. Tulis. gampang sok. Bos, Bos iya. Bos. Bos, Diserat iya, we, mah. bos. Mohon. Jadi bos buat iya Kang. Kita Liar pesen nasi teh. Bos mah gitu. Elah, daftar hiji ewang. Dok sate mah sate. Wah, lima bakso. Bakso. Bosna bokeh juga nama ya. Sate segala rumah Mami kemana pesen ayam. Kopi, susu, bakso, bakso, sate, ayam geprek. ayam Oh, ayam geprek. geprek. Sok sama Kan? Ya udah tuh yuk pulang ah. Puting teh gitu barunya, ah. heeh tanya mau naon? aduh geus penting sih neng kornya depan di sini nyangan. Neng, Itu udah bayar. Ya sabarahan, Mang? bos. Entar saya gitu, Wan. Entar sabarahan. Di genep 180-an. Sing sering 700 gaduh eta kurang. ganti pamok Kabogo teh sing Oh, sering iya. jajan gitu nih. Biasanya 700-an we guys. Kata ya bos, Pak. Biasa. Ya bos, Bang. Atuh. Ya, usulnya 10.000. Ulah ting. Nuhun atuh sing sering gaduh kabogona meh. Ning jika dompet urang, Dompet urang mana? eta Masuk suujon. Sarua. dompet urang eta mah. Sarua. Anu urang. Jelas eta dompet urang. Dompet urang di mana hola sarua sudah. Urang teh derek ngaduitan motor. Terus? Kaduirangan dompet teh wah ragrag kapanggih di mana eta? Lain ieu mah anu urang. Nu urang eta mah. Kayak heula sing jelas heula. Teu jelas kumaha. Mana itu? Ai dompet akan loba nu sarupa. Iya. Cik ciri-cirina kumaha teh? Tanda naon bener-bener anu abah ieu. Anu bener-bener nu abah. Eta geus jelas dompet urang karena we. Dompet urang di mana hola ieu mah anu urang. Yakin eta nu aing. Pencemaran nama baik Nambah baik-baik naon? Ngaran karena we mah bedan. Nama baik kumaha? Bah, Nama baik mah Agus, Dodi. agak gundul sedikit nya. Karena we mulai nama baik bedan. Yo, bah, kayak heula. Sing tegas heula, bener eta dompet abah. Jelas. Jelas iya dompet urang. Dalo. Lamun bener dompet abah, nya. Cik, naon tah ciri-cirina dina eta dompet? Oh, Bisi dalo. aya naon bisa aya. Sarua. Urang teh tadi terek ngaduitan motor. Heeh. Lompang ti imah. Ti imah abah. Heeh. Pas datang ngaduitan eueuh, iya dompet naragrag kapanggih ku sia di mana? Ih, heueuh, masalah dompet makan kitu Nah. tapi lamun bener dompet abah, sok jelaskeun aya naon lah ciri-cirina. Aya alamat, Mata kurang di dulu. Nanaonan di dulu. aya alamat, Wah, nanaonan. aya KTP-an. Sok Geura wi ini kan wi. Wah, tugas diilikan ge eueuh Buat mana? aya. Mana? Mantak wani mulung oge nanda. Poho meureun abah. Dah. KTP aing. Iya. Geura bah ningali bah. Bah. Wah, bener abah. Baruno tah. Tuh. Baruno eta na. Baru aing iya. Atuh dan nyelap teh ka ciri. Didinya mah. Duit na pe. Duit pe. Kurang geus pake aya rojarajan. Terus kumaha? Bobo. Aing teu butuh dompet Milu orang manteu. Coba kemilu-milu. Oh dipakai raktir. Oh, iya, Pak tadi teh. Yuk cenah jajan ku urang dibayar cenah tah. Dek. Ya. Ku atur. Uang muka nomor HPG 200.000. Oh, pulsa segala Kandi rupa. segala. Gantian. Nu cewek gampang ka abah mah dicicil. Mu. Can boga duit. Bingung. Kamu suka orang kaya, ih keren banget sih jadi orang. Oh, neng kere Wah, makan raktir awewe. Sabah mah tuh. Awewe kalah. Oh, garap teuing duit aing mah. Eta duit. Tadi cicil we ka abah mah. Nuha.
Gak percaya aing mah. Siapa kos kaki kredit dicicil? Aku udah sok pembalagaan di nyaman. Geus bieu bae. Duit aing keur meuli motor. Motor sia tinggalkeun. Urang balik lempang atuh mah. Karep. Boga duit kari tebus aing. Siapa? Jadi lempang. Pengaruh. Woi, aya jeung manuk kitu. Enggak. Sate woi.